Wa maladina sadunit man minajid jeung anapun ari jalma-jalma anu hudang di kubur digiringkeun ka masar dikumpulkeun datang ka masarna bau alabatan bangke rupang bauna jalan bunja. Bahumul ladina yatamatauna itulah jalma-jalma anu keur hirup di dunyana tukang ngeunahan bisa hawati nurutkeun kahayang nafsu waladati nurutkeun nyata kalegatan asal ngeunah we hirup di dunya gitu ya. Kumaha aing kahayang wayang naunah Allah minamalin jeung taradaek mikeun nyata hak Allah anu aya dina harta manehna seperti jelema tukang dagang eta pan aya hak Allah di dinya tulidikeun ka fakir miskin ieu henteu gitu tah eta bau dan dulu bau dan dulu atau lamun tukang tani teh mah 10% pan hak Allah eta tulidikeun ka fakir miskin ieu henteu. Di sisi lain mah yang tukang pura-pura deui ya tamat tauna bisawat walada gitu. Ya, terus kena hawa nafsu